Iya. Jadi di mana ngakadan teh bahasa walina payunkeun kata nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun. Ulah bapak nikahkeun anjeun eta paburisat eta. Engke nu bakal riweuh anak dina rumah tanggana, lamun anak awit-awitan rumah tangga nu salah lain anak dialakur ieu ngamimitian melakna. Ngakadanana kacau. Itu. Jawaban pengantin lalaki na qabil tu nikah halan. Jadi pangheulana katana qabila. Qabil tu nikah halan. Qabila tu teh pengantin. Jadi lamun ku bahasa urang payunkeun jawaban pengantin lalaki tarima abdi nikah. Ulah abdi tarima nikah itu geus paburisat di wae. Nek kumaha runtut raut na rumah tangga geus acak-acakan tim mimitina keneh. Duka ka mana? Teh sing kalebet kana ibadah nu ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Naon marigina marigi ari dina ajaran agama Islam mah anu dipelajari ku abdi rumah tangga teh kalebet kana ibadah. Sanaos bari ibadahna teu pati badag nya hukum lagi sunat. Jadi ayeuna mi sunat teh ma yusabu ala fa'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Setiap perkara anu dipigawe mun sesuai jeung aturanana Allah nyadiakeun ganjaran. Tapi lamun eta perkara henteu dipigawe ku urang teu madak jadi dosa. Itu henteu doraka. Jadi dina ajaran agama Islam mun aya pameget henteu pernah rumah tangga di alam dunya nah henteu doraka. Da hukumna ge sunat. Istri teu ngagaduhan caroge saumur hirup di alam dunya eta ge henteu doraka. Ya, hukumna sunat. Itu. Matak Nabi ngawawadiangan masihan pandangan masihan pilihan ka umat Islam. Saur Nabi an nikahu sunnati kadituna saur Nabi famal lam ya'mal bisunnati henteu famal lam ya'mal binikah famal lam ya'mal bisunnati saur Nabi kawin teh sunat kami sahajalma nu teu ngalampahkeun kana sunat kami moal diaku umat Nabi. Lain berarti sahajalma anu teu kawin nu teu nikah moal diaku umat Nabi salah alamat. Nya nikah pada mela Nabi sahajalma nu teu ngalampahkeun kana sunat Nabi. Sedangkeun hari sunat Nabi teh sanes nikah wungkul miliaran rupa. Ngaos sholawat, sodako, jariyah itu eta ge sunat, puasa sunat, umroh eta sunat. Mata cek Nabi pilihan we nu kira-kira katanagaan. Mung lamun dikaji ku ilmu katauhidan asana jalma teh rada aneh Pak teh. Naon rada anehna aya nu ringan ditaringalkeun tapi aya nu berat enek gitu. Jadi nyarokotna teh kanu enek. Itu naon diantara pasunatan anu matak enek teu aya deui iwati rumah tangga. Da sunat-sunat nu sejen mah teu aya nu pusing. Urang puasa sunat dugi ka jam 8 teh hoream cenah lieur batalkeun we teu doraka. Cuma salat sunat puasa sunat teh jadi. Ayeuna urang salat sunat geus menang sarakaat teh hoream ting nuluikeun anak teu tulus we teu doraka. Gitu. Tapi rumah tangga mah keur model abdi jalma anu awam mah rumah tangga mah disebutna teh doraka ngeureuyeuh. Jadi doraka teh rumah tangga mah ngeureuyeuh. Ti mimiti beunta nepi ka beunta deui teh terus we. Itu. Tadu masar kana hal eta maka sahibul bait di dieu terutami panganten engal nyuhunkeun ka urang sadaya bantosan doa. Mudah-mudahan ieu marurang kali dina rumah tanggina sing wa'ashiruhunna bil ma'ruf saarah sairama dina jalan nu dipikaridho ku Allah.
insyaallah ya mual rumiting. Sohibul bait ramakna sareng ibuna dina ieu wengi sejan negerakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu syukuran ramakna sareng ibuna itu ari panganten mah hajatan ya benten ari syukuran mah nampikeun kana paparin Allah anu parantos katampi. Allah teh parantos masihan kanikmatan anu moal tiasa diukur ku logika. Naon nikmat ramana sareng ibuna syukuran di dieu sanes syukuran ka Allah pedah boga anak payu di dieu mah innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Putra teh sanes kagungan bapak sanes kagungan ibu dati aya jalma nu mampu ngadamel jalma. Jadi putra teh nu ngadamelna teh Allah taala namut wadah namut jalan melalui ramakna sareng ibuna. Allah ngadamel jalmi numpang lewat karamakna teras ngalangkung ka ibuna baru lahir ke alam dunia. Matak barang gubra ke alam dunia saur Allah antu adul amanah mihape kami ieu jelema. Jadi titipan sanes nu urang ku teh putra teh. Matak lamun ngaji kana hakiki lamun ditaros misalnya ibu nuju ngasuh putra. Putra saya tabu cenah budak abdi doraka teh. Lamun ngaji kana hakiki ari kitu menang nyieun urang. Itu. Jadi putra teh kenging ngadamel Allah. Matak barang gubrak lahir ka alam dunya cek Allah mihape kami ieu jelema. Ngan ku sabab Allah apaleun kana kemampuan urang. Yen jalma teh beuki sepuh teh sanes beuki bedas tanagana sanes beuki seueur rezekina ya sanes beuki senang beuki sepuh teh beuki riweuh sagala-galana. Matak Allah nemongkeun keadilan tugas di Allah teh dibatasi. Kumaha dibatasina? Jadi ngurus budak kewajiban ti Allah taala nanti saumur hirup hanya sebatas dugi kabalik. Itu nya tak amanat Allah ka putra teh ka ibu karamakna anu dibantosan ku ibuna Allah mihapekeun jelema ka bapakna anu dibantosan ku ibuna ngan dugi ka balik. Mana cirina balik putra urang teh nyalah ringkesna mah nu balik mah nu kawin itu lamun rumah tangga eta budak geus balik itu nu can rumah tangga mah eta can balik gitu. Itu nya can rumah tangga mah can balik eta itu ya. Tadi mana putra urang ku Allah taala ditepangkeun jodoh derwe di akadan tah di mana di akadan eta beres ngakadan turun ayat Allah saur Allah qad al amanah disemet waktu di akadan mah eta teh geus lain anak deui tapi sanak bebas ibu ramakna teu ngagaduhan kawajiban naon-naon. Matak saur Allah fala ta'duluhunna ayantina azwaja di mana putra urang parantos tepang jodohna disemet eta pisan ibu ramakna teu kenging ikut campur kana urusan rumah tangga nu jadi anak. Itu bebas ya tidaknya mah entong mikirkeun daharna bajuna imahna entong da geus lain anak. Itu malah lamun ludung urang make agama terutama ka sohibul bait ya di dieu. Itu tadi jam sabaraha di akadan putra jam 8 gini-gininya tah bapak ibu sohibul bait lamun ludung nek make agama gitu disemet di akadan tadi jam 8 teh eta teh geus lain anak urang. Itu nya qad al amanah ngadak lamun make kana hukum beres di akadan ieu putra urang geus teu meunang netek ka imah urang deui kebahkeun kitu kuduna mah dibolokotokeun da dirawatan wae mah bakal namahan kariweuh. Itu alus nama tah ayeuna mengpong sore keneh bijil-bijilkeun pakaianna sina ararinit gitu da lain anak urang itu geus deungeun-deungeun eta mah buburak. Itu matak beres ngakadan teh aya kalimat syukuran
la in syakartum la azidanakum walau alam cek Allah lamun aranjeun kabeh tumarima kana pamere kami tungguan isuk pageto bakal ditamahan kanikmatanana kitu cek Allah teh. Ayeuna bapak bisa ngabayangkeun ibu pak sok ayeuna tadi jam 8 ngakadan putra lamun isuk-isuk misalnya bapak encan diakadan putrana nyangu 2,5 liter diakadan jam 8 bolokotokeun da budak tinggal 2 liter tak eta lah ajidanakum teh jadi nungtut ngurangan beban lamun dirawatan wae mah kalah namahan eungap itu lamun isuk-isuk kurang nyangu 2,5 liter kasorenakeun mah ditamahan peminantu malah jadi naik 3 liter eta lain la ajidanakum lain namahan kesenangan malah namahan riweuh imah tadina rada lowong ayeuna mah ditamahan peminantu jadi sesek itu piring namahan loba kalotor itu picacokeun namantak itu matak cek Allah lamun hayang karasa nikmatna dina syukuran ieu wayahna mungpeung sore keneh tubahkeun wae ieu panganten itu jik sina arinit kamana we itu apa sok aneh cek Allah lamun jalma syukuran ka kami ku kami bakal ditamahan kanikmatan nah geus syukuran kalah ngeuyeungkeung itu kalau beuki ribet ngesyukuran teh imah heureun ngejo namahan karudet loba naon saesna panganten dikukut wae gitu sok bolokotokeun bakal karasa nya. Kalau teh ayeuna mah rada bageur teuing sih sebenarnya mah. Nya bener tapi naon bageur tapi teu ngadidik. Itu kurang didikan. Sok ayeuna bapak sareng ibu di mana rumah tangga bade ngadamel bumi dipareng ku Allah gadu putrana teh 3 lamun der teh nyieun imah teu diitung nu bogana mah. Lamun ngadamel bumi teh ngadamel kamar teh 3 we 3 kamar. Sedangkan boga budak 3 anu nyieun imahna ka mana sedangkan aya anak urang mah kabeh eueuh nu mantuan komo make mere ieu fisikna misalnya 10 truk semena satrek henteu mantuan ngaduk wae geus najisieun lalajo we anggeus we imahna kamar nu hareup dieusian ku nu cikal kamar nu kadua kuno kadua kamar nu katilu kuno bungsu ayeuna nyieun imahna di mana gitu babak belur neneangan duit jeung capek digawe teh kapaksa nyelap di goah ngahiji jeung cucurut itu eta bapana atuh diidek ku anakna jadi sok rarasakeun keun wae cenah asal anak bunga we aing dihakan ku cucurut paduiting eta teh nyaah tapi teu ngadidik mana ladang babak belur urang mata ku Allah samantara diantepkeun antep sina karasain hayang nyaho hirup jeung beurit kumaha carana bere deui kalau ngaran ku Allah taala tepungkeun jodoh nu pangcikalna ceuk Allah qad al amanah ta ayeuna mah da geus rumah tangga lain anak tapi sanak deungeun-deungeun tong dirawatan gebahkeun panganten teh jelas kamar nu panghareupna kosong matak pindah nu kadua ka kamar hareup nu bungsu ka kamar tengah inungna jeung bapakna moal di goah pindah ka kamar nu katilu eta la ajidanakum namahan kanikmatan kawin nu kadua bolokotokeun deui nu bungsu ka kamar hareup inungna jeung bapakna ka kamar tengah ngejo nungtut murangan piring moal loba ting nu kotor sok kalah ajidanakum eta namah-namah kanikmatan itu kawin nu bungsu gebahkeun tinggal 2 ekor bapakna jeung inungna ngejo 4 gantang oge rarasaan mah burung satahunun aya keneh sesa ta eta lah ajidanakum teh tama-tama kanikmatan da ieu mah nya teu make didikan kawin anu panggedena rawatan tapi kaboga incu eungap mimiti da ngejo tina 2,5 liter naik tamah ku minantu 3 liter boga incu ongkoh jadi 3 liter setengah nu kadua boga deui pamajikan atawa boga saraki naik kana 5 liter nu bungsu kawin deui tamahan 7 liter kawin nu bungsu teh 4 poe langsung bengkung ke bapana jelema teh ngagugu ka Allah teh gitu so
jarang nu kawin ti bungsu jelema jarak jagah ngeyeungkeung oke soak lain nama-nama kanikmatan kararawin anak teh kalah nama sesak napas loba jelema nu langsung boga penyakit eungap eta gara-gara ngarawatan anak nu geus lain anak eta mah nyangakeun bade dianggo hukum mangga lamun hayang papanggih jeung kasenangan anak nu geus rumah tangga mantong dirawatan buburak wae sabab eta lain anak sanajan geus aya saburana eueuh ka urang ge rentang-rentang we anak jeung minantu rekaten urang meuning tutupan wae raregan oge geus katemong teh lamun budak urang datang mah burungna pinjem duit gitu meuning kunci wae mana aing teh beuki keneh gitu teh eta ngaranna ngadidik ceuk agama lain nyewa nek iraha berpikirna nu jadi anak ieu mah kumaha nyaah teu make ilmu hanya sebatas kajelmaan geus kawin anak yang panggedena rawatan deluk boga incu itu ceuk ninina wios na neng lah tong ribu-ribu kan bae cenah incu mah kumaha itu atuh budakna mah harees manehna ninina teh bebak belur ngurus incu jeung ngejo ongkoh itu nya derboga incu dua urus dua nana anak nama teu meunang nyeuseh-nyeuseh acan kawin deui nu kadua incuan urus deui ku ninina alhamdulillah boga incu tilu tingus teu budang ditanya budak cek alosok dileukeun sia teh ngagugo ka aing lamun teu budak soak diperek-perek pendan duit ku incu da beda ku anak jeung ku incu mah anak malah mun minta duit rada wani keneh nyentak tapi lamun incu minta duit geus walah-wah weuleuh nya naik disentak sieun ku minantu teu disentak pi omongeun setruk ka ituna teh tah gara-gara incu minta duit teh barokahna teh setruk gitu coba lamun ngagugu kana agama entong incu anak urang teh anak seuden bareto geus kawin mah gebahkeun tong sok nyiksa diri itu naon sabna dalil Allah nepi ka pelebah dinya sab jelema teh loba alesan lamun cek ustad hayya ala sholah itu bapak ibu ayo urang sholat berjamaah hapunten ustad aing ripuh ku incu ripuh ku anak ngurus anak cek Allah nyaan ieu teh jelema teh mung sholat ripuh ku anak ciba ku aing tepungkeun jodohna kuduna digebahkeun ieu kalah dirawatan nya beuki sesak teh cek ustad hayya ala sholah hayu bu cenah urang berjamaah teu neuleutan kitu meureun pusing ku sagawe kapan aing teh sakieu riweuhna boro-boro ka lain teh aya aing salat berjamaah ayo incu cek Allah titah saha sih make ngurus incu itu mada kade kanu garadu incu ulah pangangguran aras urus teh moal boga ganjaran malah doraka dolun mudilun itu lamun nini nak ngurus incu nak naon bae alasanana eta teh doraka nini nak ngadorakakeun ka anak ulalana wara gitu ulah pangangguran ka incu capek aing ngurus sia ge kitu logikana nya teh nyaah nanya dulang anak urang nek iraha mikirna lamun unggal boga anak dicokot ku nini na moal sadar-sadar coba lamun anak kurang boga anak diurus ku manehna bakal karasa ripuhna jeung budak ceurik ongkong komot teu ngareunah mah jeung kejoun seusuhaneun bakal ngajirita anak urang lamun nyaho kana ilmu bakal bali ta asal cek manehna dina waktu ripuh ku pagawean Gusti meureun inung abdi ge ka abdi kieu baheula kakarek anak bakal sadar ayo unggal boga anak dicokot hanya moal eling-eling ya gitu mangga teh manyakeun ku agama nu baruga incu buburak jadi ka urang teu ripuh teuing ieu mah diperek jajan ku anak ongkoh ku incu ongkoh pias kakarek boga incu tilu teh geus teu beunang ditanya budak teh soak ya iya nyangakeun ka Syekh Bet bade ngagugu kana aturan Allah mangga geura singkil buburak ieu panganten itu tong elal di ka imah urang itu kudu ingat wal aslu qawiyun kumaha perjuanganana ieu budak
timimiti nyieuna keneh oke bapana jeung indung kuat boborot kesan nyieuna teh nya indungna ngakanung eta budak tapi ketepuh potongan dan tadi nama teu kitu teh indungna teh sangeusna aya budak di jero beuteungna geus demplak-dempluk teu bogoh bentuk pan nya bari jeung bapana jeung indungna teh Bu upami ibu kakandungan ulah dianggap bapana heheotan ngajrit eta bapana caroge ibu lamun ibu nuju kakandungan teh marukan teh dedengekan teh itu saur caroge ibu Gusti naha pamajikan abdi teh dah teu kieu tadi nama da mimitina teh nah ayeuna jadi dengklang kieu teu bisa dongkok-dongkok acan itu dan tadi nama alus sangeusna kakandungan pamos 8 bulan mah geus teu puguh bentuk weh nya encan mikirkeun di jerona naon we ieu di jerona pamajikan aing sok sieuna bijil anak sapi mana teuing eta teh maruk teu keung lalaki mah itu tempo ibu bade ngalahirkeun nu bade ngalahirkeun ibu nu samar kalepekna caroge ibu mana ngalahirkeun sisahna can pernah ningali ibu-ibu anu bade ngalahirkeun lulumpatan encan ngajelepeng we di bangku tempo caroge ibu mah wat teu ngajedog ka imah kaburuan baturna naik ka jero anu kepeureuhna salaki nya nek udud oge kakarek teh dicekel ududna buat murag saknya ba eta lalaki marukankeun ka gitu lalaki mah sasah ningali ka jero teh itu bro lahir ke alam dunia alhamdulillah selamat enak deui nek beunta moal ieu budak teh budak baheula macan 40 poe mancan bisa beunta rapet panonna keung ningali panonna nempo irungna bisa ngarenghap moal lalaki indungna mah murungkut nyusuan paduli teuing jauh wae nyeun deui kitu bapak nu akuat samar kimpeng ade ulah lawan teh lalaki leuwih parah tibatan ibu udah ulah sok parasea kaeta nyangakeun bade dianggo mangga syukuran ka Allah Ta'ala sanes dumeh putrana parantos gaduh caroge payu lah istilahna tapi lamun dianggo hukum mah syukuran teh ceuk Allah qad al amanah bapak ibu tak ayeuna mah tos sanes anak deui geus teu kudu loba pikiran keun bae kitu lol ka imah ge ulah dirawatan keun sina arinit itu nyaeta cenah ada henteu bogaeun imah heuda urang ge boga imah lain panimu atuh babak pelur ayeuna urang anak jangjing ngadon weh kana sina nyieun sorangan acenah sementara can aya pos rona nganggur keun sina didarinya heulaana nepi ka boga budak opat mah da atoheun rona oge meureun aya nu ngajedog kupeurieun rona itu kan antep ayangnya boga imah meureun mikir sareng jero cicing di pos rona itu sok rarasakeun eta ya syukuran teh lamun digugu aturan Allahna insyaallah janji Allah pasti kapenak la azidannakum bakal tambah-tambah kesenangan nya ngejo wae mah pasti murangan itu imah moal loba bayatak teuing itu lamun dirawatan jeung incu buyut bawa maah bengkung aki mah moal panjang umur lila geungap eta syukuranna teh ya kadua tadi si ibuna oke bapana mungkin ai disebut ngaharewos da kadenge meureun ngomong meureunna nya gitu saur ibuna teh ngangken ka abdi syariatna hakikat nama ngarep pitulung Allah anjeunna ngalaksanakeun ieu pengaosan dina raraga syukuran walimatul arus putrana kade seja ngalaksanakeun panadaran nya nadar bahasa Arab bahasa urang nama cekolot baheula mah janji itu cekolot baheula saha jalma anu sok janji itu hug teu dilaksanakeun bakal ditagih ku alif ditanya ku dewata gitu ya
ayeuna nuju dilaksanakeun mudah-mudahan alif sinabar alik itu tong tugas tagih deui ka itu ngarampih itu da ayeuna tos dilaksanakeun. Lamun teu apal kana sejarah sok muncul teh kata-kata hukum anu dijieun ku sorangan. Nanaonan cuma ke ditagih ku alif ditanya ku dewata haram teteh musyrik teteh daya teteh kamalangkem teteh jelema teh. Nyaho ngajedog tong sok nyieun hukum. Amun jalma nyieun hukum di jero hukum kudu berhadapan jeung Allah teh. Tingali asana naon ditagih ku alif, naon ditanya ku dewata, di mana sejarahna? Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nikah ngadua kalian ka Siti Hajar. Nabi Ibrahim janji bu awal-awalna saur Nabi Ibrahim Gusti lamun abdi ditakdirkeun ku Gusti dina rumah tangga gaduh lungsuran gaduh putra nepi ka 12 abdi janji nek dipuncit hiji kitu saur Nabi Ibrahim. Dasar aja Nabi Ibrahim gelar Nabi gelar Rasul ke dasar eta mah jalma akhirna kakenaan ku hilap. Nabi Ibrahim tos ngagaduhan putra 12 janjina hilap deui. Itu turunlah malaikat Jibril di piwarang ku Allah nagih janji. Itu matak datang malaikat Jibril cek malaikat Jibril Ibrahim salam ti Allah. Wa alallahi salama aya naon tina Jibril kami ditugas ku Allah. Tugas naon titah nagih. Nah kami boga hutang boga. Naon hutang abdi anjeun basa kawin ngadua kalian cek anjeun lamun boga anak 12 ku anjeun rek dipuncit hiji. Nah ayeuna geus baradegul can keneh wae ngarenghap Nabi Ibrahim. Itu ruwa sadar yen anjeunna kantos janji upami gaduh putra 12 gede dipencit hiji dilaksanakeun mana teuing ngomong balarea kami teh nya nabi nya rasul lamun seuk mencit anak hancurlah anjeunna teu dilaksanakeun Allah nagih kitu sejarahna. Matak Nabi Ibrahim ngadam rekayasa kempalkeun we putra nu 12 teh. Saur Nabi Ibrahim mun bahasa urang mah hei anak-anak bapak itu cing saha anu sanggup anu ridho dipencit gitu. Nabi Ibrahim lah sok urang ka anak Pak cuk urang hei anak-anak bapak cung saha anu sanggup dipencit itu nya ngaharulang anakna. Nah bapak teh jadi kieu itu cuk putra Nabi Ibrahim moal cenah wuru mah kitu. Batak cek nupang gede nah entong di Bandungan ieu bapak mah burung boga penyakit stres kabur we nu galede mah ti nupang cikana jungjreng lalumpatan sieun kapencit nyesa dua Nabi Ismail sakrakana tinggal 2 siki bungsu jeung pangais bungsu cek nu pangais bungsu ari aing ini si bungsu benang ari aing cicing sieun katuduh matak balem teh ngomong-ngomong nu kadua itu matak saur malaikat Jibril kumaha cenah Ibrahim keula kamerek nanya ye ka anak kumaha cenah jang ye nu duaan sanu sanggup dipencit ngacunglah Nabi Ismail cek Nabi Ismail Pak ieu teh dititah ku Allah mencit anak teh nya padahal Allah mah teu nitah lagi kan supaya dipercaya ku anak akhirnya Nabi Ibrahim ngabalekon katana cek Nabi Ismail ieu teh dipiwarang ku Allah cenah Pak nya cek Nabi Ismail lamun nya dipiwarang ku Allah abdi sanggup sok sabab Allah moal nitah hiji perkara nu matak nyilakakeun sok abdi bade ayeuna itu saur Nabi Ibrahim ulah di dieu jang mana teuing we kadeuleun ku tatangga meureun aing hancur itu kumaha tuh Pak nya nantong di dia urang niangan nu rada buni nya mangkat ka sela-sela gunung nu ayeuna sok dianggo ambalang tah eta teh tilas mencit Nabi Ismail dugi kana sela-sela gunung dina hapitan gunung nya ngaran-ngaran sepuh ka putra Pak nya ge ditagih ku Allah nya mikir 2 kali mah nya kececet kitu wae ngahulengna Nabi Ibrahim saur Nabi Ismail Pak bisi watir pada abdi anak bapak
atuh entong di hareupeun bapa abdi nek katukang nek aya di pangkeureun bapa sok muncitna bari nukang ngagoleran Nabi Ismail pangkeureun Nabi Ibrahim itu nyati tega-tega ge daripada ditegur ku Allah matak Nabi Ismail dipencit ku Nabi Ibrahim bari mangker itu Allah henteu ngaridoan muncit jelema da eta mah nagih wungkul nya henteu jelema wani-wani janji teh sanggup teu ngalaksanakeunana da eta akhirna Nabi Ibrahim sanajan bari kapaksa Nabi Ismail dipencit Allah teu widi mencit jelema Ismail dicanak ku malaikat Jibril digentian ku gibas ku me matak barang dipencit ku Nabi Ismail teh hilang Nabi Ibrahim nah budak kain kieu sorakna barang direret jadi kambing itu Nabi Ismail mah nuju nang ke parigu sareng malaikat Jibril cek Nabi Ibrahim najang geuningan jadi eme bapak mah ngabohongnya ngacena make ngabohong eta mencit anak geuning lain tika Allah da Allah managih tadina bapak janji kanyawan ke Nabi Ismail cenah jang bisi ulun udayekeun we cenah bae atuh Pak dayana mah geus dilaksanakeun sategasna Allah teu widi mencit jelema boro-boro nu bageur sanajan jelema doraka ge teu meunang dipencit sab jelema mah sifat robah ayeuna teh eling sanu nyaho isuk leuwih eling tebatan urang da Islam mah kudu mabai ka dinya Nabi ge Kangjeng Nabi Muhammad baheula matakeun Islam kitu der diayakeun perang Badar Kangjeng Nabi mangkat ka leuweung nyanak sajadah nyoren pedang dugi ka leuweung perangna Kangjeng Rasul mah perangna teh ngampar sejadah itu salat sunat tolak bala beres salat sunat tolak bala terus ngadua Kangjeng Rasul perang nate cek Kangjeng Nabi Gusti anu ngewaeun ka Islam sing salamet urang Islam sing salamet dah aslina Islam kitu baheula Pak itu geletuk jelema kafir paeh alatan perang ditubruk ku Rasul ditangisan cek Kangjeng Rasul Gusti ieu teh abdi Gusti sanajan bari jeung kafir da ieu teh abdi Gusti maot alatan perang lamun teu milu perang mah panjang umur nepi ka isuk buah isukan mah Islam tah Nabi teh ngajarkeun Islamna kitu beda jeung barudak ayeuna nya beda Islamna mah Islam keneh ngan garoreng adat itu kira-kira boga tetangga kedua rotin mah jeung kebotan we da ieu teh Islam anyar-anyar jadi garoreng adat kitu ya teh pada tetangga tika temong berjamaah ke masjid itu unggal pagi kita tanyakan Pak cenah menitara temong ke masjid-masjid gitu kata tetangga mawani pada rada kedua tapi lamun sekali waktu manehna teu ka masjid betara aya nu nanyakeun eraeun tetangga nanyakeun cuman Pak Ustad ke mana subuh tadi ente atara aya nya Pak tah bageur keneh jelema gelo jeung teh jiwa Ustaz mah lamun kaberangan pinter lamun kaberangan ya sholat subuh ada jelema pan itu sekali waktu mah katibraan mah udang teh jam 6 itu ayeuna ka masjid era yang geus eueuh batur itu badak Ustaz mah lamun udang jam 6 buru-buru we di samping make jas di sorban make kopiah bijil we kaburuan langsung marab anak ayam gitu kata cik tetangga nya Ustad mah giat waya kieu geus paraban ayam puguh eta teh ka karek gudang supaya ulah kanyahoan teh salat subuh kitu teh moal pimerkaeun teh Jawa kitu abi tara geletuk kurang Islam maot alatan perang Badar ditubruk sami ku Rasul Gusti ieu teh abdi Gusti maot alatan perang Islam nama ngan amalna can loba mun teu milu perang mah panjang umur nepi ka isuk atuh namahan tasbih dua siki mah alah Islam teh ngeunahkeun ku Kanjeng Rasul mah geus kadieu ieu jadi kesed kadengena naon sababna kurang introspeksi kurang mikirkeun antara ilmu jeung awak pribadina nu dipikirkeun kaluar nyawut-awutan itu mun tetangga diajak salat teh daekeun salat moal tingali tetangga kedul jeung moal anggapan tetangga bedegong tapi nyabak diri
Itu cek ilmu tauhid Gusti geuning ilmu nu aya di abdi teh pis keneh pisan cacakan ngajak tatangga jelema sarua ngakan tejo diajak salat geus teu nganggap komo lamun ngajak salat ka muning jiga nama burung dengar berarti lain tatangga anu bedegong ngan ilmu nu aya di urang pis keneh kitu lamun ngaji ilmu agama sejatina. Era lamun tatangga diajak salat didaekeun berarti ilmu nu dipake ngajak teh geus teu diameuan-ameuan acan ku tatangga. Ngeunaheun Islam. Lamun geus leupas ka ditu mah waduh loba pimusuheun ka ituna. Ayeuna loba nu dijarieun jieun. Itu urang Islam jeung urang Islam sok saling dedatkeun teh. Itu aya nu salat subuh pedah teu maca kunut teuing teu maca pedah teu kate mau ngangkatkeun leungeun ka dieu cenah beda agama teh mau burung beda aliran cok urang mun paduli nek maca kunut nek teh ge urusan maranehna urang osok maca we nu osok mah hoream entong kitu henteu kudu neneangan piomongeun watek we di Islam mah kitu kana naon nu diteangan teh lain baraya tapi musuh sok tetangga urang teu kanyahoan katemong usaha naon-naonna ujug-ujug pedeg-deg rezekina teh katemong rada leuwih ti urang ya romong ke teh di mana tatanya nah nya ujug-ujug beunghar eta urang Islam teh da Cina mata anu teu nyahoan doraka teu weueun jeung Allah lamun beunghar atoheun lamun tetangga beunghar aya-aya inyeumeun atuh di tetangga derwe tetanggana teh hirup urusan dunia teh mejus teu kaluhur teu kahandap hirup we wungkul diaromongkeun kitu oge itu ceuk urang nya tibang hirup kitu wungkul mah make dituluikeun mun paeh ngan teh kitu wungkul da sia teu ieu teh ilmu Allah teh dibawa ka mana jeung dipake naon pada kade ya punten kanu haladir da ibu mah nu haladir bapak teh ngonang galdi urusan nah ya mah kanu ngonang dikakayak ke perliting da bungan ngonang da ieu ge soibul bete kitu sejang ngalaksanakeun panadaran ngalaksanakeun janji bisi ditagih ku alif ditanya ku dewata naon alif itu alif teh ningali karena sejarah Kangjeng Nabi Nabi Ibrahim geuning nu boga hutang mah ditagih ku Allah langsung melalui malaikat Jibril itu ari Allah sabaraha hiji di Islam mangan hiji-hijina aya angka hiji aya nu melengkung eueuh naon atuh lempeng tah maksudna dirinya jadi nu janji bakal ditagih ku alif di jerona ditagih ku nu maha tunggal nyaeta Allah dalilna qul huwallahu ahad itu maksud alif teh bisi ditagih kuno maha tunggal nyaeta Allah ning Nabi Ibrahim ke ditagih ke alam dunia itu mata kolot baheula nyebutkeun kitu bisi ditagih ku alif ditagih ku alif itu teh nama alifna terus wih teh moal juga tagih deui naon ai dewata teh tina kalimat dakwah dalil ilmu cek ilmu bisi ditagih ku Allah nu boga hutang. Alhamdulillah ayeuna nuju dilaksanakeun mudah-mudahan ulah aya tuntutan naon-naon disemet ayeuna kapayun sing aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Daramang ya raruntut raut dina rumah tangga lamun garetol usahana sing dibarengan jeung rezekina anu mangpaat barokah dunya akhirat upami keresaheun wae urang diajar ngeureujeuh ibadah nu kuatna nu teu kuat mah tong maksakeun itu da moal aya nu bageur iwatu nyieun urang nyaeta Allah taala urang buatan Allah moal aya nu nyaheun kana buatanana iwati nu nyieunna bapak tukang tani ngadamel doran di zaman Nabi Adam ahli tani dugi ka poe ieu can aya nu boga ijazah nyieun doran kabeh baringkeng can aya nu bisa nyieun doran lempeng nya baringkeng we kajenting doran bingkeng tara aya nu digugusur tara dipanggul we punyaahna kana buatanana Allah ge ka urang kitu nyaaheun badak lamun ceuk Allah punten nya nu hadir sadayana agama Islam Bu Islam dari ngaku Katolik era eureunya hari Islam loba ting eueuhna
gitu ngaku Islam teu ngahaji acan teuing moal zakat bikeun puasa batal wae salat kapung eling kapung henteu syahadat basa kawin we harita bubuhan ditungtun ku lebe can maca deui ieu teh Islam naon loba ting tekorna gitu nya ida ngaku agama Hindu mah isin meureun ku ustad itu mendak ibu agama Islam setengah hati ngajawabna ge is sakitu lawan teu parat itu kata kurang ngajirit kalau Gusti abdi mau ngahaji mah juga nama nyuhunkeun dicoret teh eueuh harapan itu nama ke eueuh harapan ilmu teu daekeun apel duit teu daekeun ngagunuk kumaha cek Allah manis tatoa ilahi sabila aing eta mau ngahaji satenan ai boga ilmu boga duit boga ilmu wungkul teu boga duit eueuh kapal gratis acenah nek ngeureuyeuh leumpang jor nepi mah ceuk Allah sia ngobrol paeh di jalan gitu boga duit wungkul teu boga ilmu nek nanaonan ka Mekah dalin ulin kudu ibadah kudu make ilmu etak mau ngahaji boga duit wungkul jadi haji bedegul boga ilmu wungkul teu boga duit jadi haji mogok di jalan itu matak cek Allah mau ngahaji mah kudu nu boga ilmu jeung boga duit ai urang pan ngaharekang Gusti ade mah teu hiji-hiji acan duit eueuh ilmu teh apa itu kumaha cek Allah entong atuh itu bageurna Allah teh eta nanyakeun ya urang ka Gusti kumaha Gusti lamun abdi teu mau ngahaji nya ka neraka we sia mah da eueuh jalan gitu jadi jalma anu teu mau ngahaji mah wayahna meuleum maneh kena eueuh alasan gitu teh bageurna Allah di dinya gitu sasageun teu mau ngahaji mah pokona mah kabeuleum lah itu kumaha cenah abdi mah teu bisa zakat cek Allah wajib seten zakat ai boga sai eueuh nek ngajakat ke naon banyak kokot mah diteuk-teukan unggal daun itu nya cenah abdi mah da teu gaduh pikeun keunana ge entong cek Allah kumaha jagana meuleum maneh nu teu zakat mah meuleum maneh kesimpulan di Allah mah ringkas keun bae teu kuat mahan meuleum maneh kena gitu ringkas teh susah itu ada yang puasa Ramadan ke teu kuat wae cek Allah aing wajib seten puasa dina bulan Ramadan hiji cager dua kuat tilu hayang kajen cager kajen sehat ai mungtong jamal bener puasana ge hanya eta jadi mah hoyong mah hoyongan gering wae entong siapa henteu puasa wae gering komo di bawah puasa mah burung hos tengah poe oge gitu cik Allah kumaha teh Gusti abdi jagana meuleum maneh jadi beleumeun loba diilik-ilik teh itu mana ka warga itu eueuh ieu eueuh ngaku Islam tama era wungkul itu da ibu agama Islam mah setengah hate nyebut Katolik era is sakitu lah ting teu nah nya naon wae atuh nu di Islam teh salat teh ai keur eling itu ade mah ripuh meusan eureun rieut eureun nya komo bisul eureun wah salat hiji-hiji na ge loba ting eureunna komo men mah teu men ge nabu cenah teu salat keur men pada mah teu men teu naon ceuk Allah sia menna ku aing 3 tahunkeun sekalian itu lah ora teh teng loba alasan teh ka warga jurusan mana itu badak ibu hoyong ka warga hoyong itu kakak era modal yang ka warga ai kitu murah sawarga teh itu ente kadinya we nu modalan hoyong bu ka neraka model lieur nggak Bandung aja itu ibu hoyong mobil hoyong itu mana ngalah duitnya dia ngerieuh ngaramet ngaramet di gunung-gunung 7 turunan ke paling kebeli ban bitu gitu untung aya nabi nu bageur nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad SAW nyaakeun tah ka jelema nu sagala teu mampu wae itu cek Nabi
kuat teu mau ngahaji henteu mejus eueuh duit ilmu kumaha cek Allah meuleum maneh we nek kuat siling meuleum maneh kuy boro-boro itu sakalian ngebledug kompor kuat opat RT gumpur kabeh komo lamun mubuskeun hulu gitu itu kumaha cek Nabi hayang henteu dibeuleum alim cek Nabi atuh ari mung mah dibeuleum siling wayahna we kudu mau ngahaji atuh sok ngalieur-lieur sia Gusti Nabi pan abdi teh teu kuat eta gitu kumaha cek Nabi da anjeun mah teu kuat setan mau ngahaji ka Mekah hiji jauh itu kudu duit kumaha teh keur abdi anjeun mah mau ngahajina we di lemur tah Nabi mah aya kebijakan eta itu bisa cenah abdi mau ngahaji di lemur bisa da sia mah duit kumaha cenah carana Gusti abdi mau ngahaji di lemur ceuk Nabi saha jalma anu salat Jumatan meunang 40 Jumaah teu pernah ngadon Jumatan ka Masjid Batur di masjid urang we maka ku Nabi diberi gelar haji tah Nabi teh aya gelana eta diberi gelar dirinya ge dicap dina tarangna teh Haji Mararat ya mararat ya haji lamun bahasa Arab nama disebut haji miskin urang mah tong maskan miskin dalin urang Mekah lah haji mararat lah nah gitu ditulis di antara nanti ngajeblak cek mulai ikut kulo itu golongan haji mararat selamat gitu kumaha jagana lamun mau ngahaji ka Mekah mah jadi jembatan layang mobil opat genep ge asup itu ai mau ngahajina di masjid jami urang mah Jumatan jadi sasak gayor nu dianyam ku awi teh nya daripada ngojai gitu eta mah pilih-pilih ngerakeun nya kana sasak gayor mah bade teuleum wae nya jor teh ngai kuat mah meuleum maneh tah eta nu kitu disebut syafaat itu Nabi teh punten zakat macet aya cenah haji kabela ieu zakat itu cek Nabi teu kuat zakat teu aya da dieu mah bikeun-keuneun entong kumaha cek Allah meuleum maneh ka neraka sanggup teh dibeuleum henteu cek Nabi gentian atuh bahasana entong zakat kunaon cenah Gusti Rasul sodaqoh tah Nabi ngabelanana kitu zakat mah aya persentasena sodaqoh mah teu aya gitu lamun duit misalnya 2,5%, lamun tukang tani pare itu 10%, saton sakintal itu eta zakatna bisa ka sawarga lamun ikhlas jeung ridho adi mah nya duit eueuh pare komo kumaha tuh majus masak ceuk Nabi gentiane ku sedekah mah teu aya hitungan kudu sabaraha-sabaraha itu lamun zakat misalnya ayeuna tina 1 juta 2,5% ya paling ge sabaraha perak meureun ya paling ge 250.000 ya eta urang sedekah mah teu kudu kitu gara urang ayeuna sedekah 2,5 juta gitu we dah tah eta bakal dibelaan ku Nabi sunat itu ya eta kanyah Nabi itu puasa teu kuat gentian gitu kunaon ku pijah itu nyaeta pijah ge cenah di mah teu boga di gentian diantawisna naon ngaos sholawat ya ta urang bebersih di buruan niatan ku urang jariah ka asup rumah tangga tah rumah tangga oge eta teh padilahna ganjaranna teh kanggo ngagentosan barang nu pokok nu teu kiatna tapi lamun rumah tanggana luyu jeung ajaran agama anu disebut ibadah itu urang ge ari awal mah juga nu bener urang teh rumah tangga teh mamawa pangulu ongkoh mamawa ustaz ongkoh awas nu rek wajese rumah tangga teh di jero mah rumah tangga teh neangan batur pasea we sing hore itu teu aya kata ibadah dan nu ibadah mah tara aya nu pasea ibu pernah teh ningali jalma salat gelut ya nu ngawadul wae geus teu daek teh salat baralem meh itu jeung tibatan pasea mah kajin hees sok aya jelema anu berjamaah salat meureun imam maca tahiyatna kahubulan teuing itu sehingga imam geus balik ke manehna mah ngeluh keneh wae meureun teh eling hees ya kitu jeung tibatan pasea
1000 kali aya masalah keur salat mah tara aya nu kungkeng eta namina ibadah mulison ayeuna rumah tangga cek agama ibadah nah make renge itu eueuh duit pasea aya duit pasea lieur jangan bandungan teh ieu deh ibadah ka mana jurusanana mata kade lamun rumah tangga yang kalebet ibadah modalna mah ulah pasea weh kumaha cenah carana supaya ulah pasea aya 2 rupa hiji lamun hayang ulah pasea dina rumah tangga wala yakhruju min baitihi ila biidnihi eta modal paling utama di mana istri tes ngagaduhan caroge timimiti diakadan tapi ka maot ulah netek diburuan jadi mau loba ting deuleun itu dan nusuk madak cecok mah eta loba tetenyuan nya matak lamun hayang runtut raut rumah tangga mak wah ulah lol kaburuan we teu meunang kih ngising di imah we gitu nya naon marigina istri malumsul qalbi halus hatena lemes hatena panona buringas gitu jika cingkaricep gitu teh paon mah itu lamun keluar di bumi ten ditinggalian teh 7 lapis langit teh ketemu kabeh koe nya lalaki mah sanajan keur mah teu make kacamata ongkong meureun rada kurang deuleu lalaki mah matak bebas ku Allah hayatu tarikoh bersana natar ngaler natar ngidul ge jelema kurang dulu gitu mah matak balik liar tara loba piomongan lalaki sok istri mah da seukeut socana keluar di bumi kakaret nepi kaburuan ge katemong imah batur teh kursi anyarna lomari aja eta aya mata nepi katemus ka imah batur gitu kaget matak balik nate langsung bangkenu teh beurang ditanya eta gara-gara nate buruan coba lamun teu bijil mah nyaho imah batur aya kursi anyar ya gitu dalalaki malamun biji ti imah masing nepi ka Jakarta ge henteu loba didilihat ya Pak matak balik nanti menang kerupuk kurang deuleu eta gitu matak balikna antara pasea teu meunang nanaon ge dari bueuh teh katemong gitu dina katemong teh buru-buru ngabalieur gitu ari istri malamun teu tinggalian teh kuat dipencerongna teu kahalangan ku temok eta kadileueun di imah batur senok anyar sakitu jauhna dina itu matak baliknya langsung gering itu datangnya bapakna cuk bapakna nah hajina pamajikan itu ngomong-ngomong gitu maksakeun maneh heuh ditanya lain cenah ibu asa beda apa ieu mah boga salakina we nya kurang duduluan nah oke kurang duduluan eta tetangga sih meuli kursi teh kadeureuh saya kamari itu anu dokeun gitu padah diurang kursiana teh geus dengdek anjir tigeluteun eta mah eta sarua jeung jelema keur salat silih Bandung mah jadi salat aja itu matak cek Nabi wala yahruju min baitihi ila biidnihi lamun hayang jadi rumah tangga anu runtut raut tong pengangguran keburuan we ulah loba jurig di bulan teh nya inna ma'al usri yusra pan gitu inna ma'al usri terkadang ruksak rumah tangga teh yusra ku indung ku bapak inna ma'al usri terkadang awut-awutan rumah tangga teh yusra ku mitoha inna ma'al usri terkadang amradul rumah tangga teh yusra ku tatangga itu inna ma'al usri terkadang bisa rudet rumah tangga teh yusra ku sobat ku babaturan itu teh marukan ke tepi omongan wong kok da inung geus ningali anak rumah tanggana meureun tibang kitu we hirup wungkul sok dipanggil ku inungna teh nyai cenah kumaha eta boga salah kitu kieu we tadi mah runtut raut tara loba omong sangeusna dipanggil ku inungna kumaha cenah nyi boga salah kitu kieu we cenah kumaha teh salah ki abdi mah da usahana ge ukur ngojek tara aya nu meunang 3 karung masih teng-tengan ge saladang ngojek mah itu inungna mere pandangan tah nyi lalaki malamun diantep kitu moal aya peningkatan bapak maneh ge mimiti usikna teh ku aing dikebuk guluna ku racatan langsung bangkit
atuh anak urang teh ngadaguan datang lalakina lo lalakina kalawang teh juhaba ke kurang jatan ringkuk paeh weh benghar teu salaki paeh tamadak inna mal usri yusro terkadang hancur rumah tangga teh ku inung ku bapak mata cik Allah falata dulu huna yang kina aja jang naon make dibikin ke anak batur kira-kira nek utar atur keneh mah temenang nek hirup nek paeh urang mah balem weh anak teu mangih dadaharan bongan manehna da usaha da urang ge mangih kejo teh lain panimu henteu aya bias rag-rag ti langit menang babak belur ayeuna urang boga panganten boga anak ke rumah tangga ngadon ngejo nyatu we moal eling teh urang wajahna polokotokeun mumpung sore keneh tong dirawatan molok-molok kejo teh imah geurin deh geus moal bener kana picocokeun keneh itu mata pengantin jeung areling yang naon rumah tangga ina gugulungan arinit gitu kudu sadar diri lah itu kamana we kababakan kamana lah itu loba saung ngalangur di dinya we nyerkok kitu ada burung ataupun nu boga sawah ge aya-aya nu nungguan piit gitu lain heureuh ya teh agama sok ayeuna lamun urang rumah tangga dibolokotokeun ku kolot saminggu ge lamun teu peurih hayang boga imah nya mah nah ayana peurah teh ku ayana peurih ayeuna panganten dirawatan terus nyangeunaan set nyatu weh ieu nu kekeyeungkeungan pan inungna jeung bapana pilih-pilih aja nek hayang ngangeunahkeun jelema jararagjag nini aki-aki sil gempor kata cek agama falata dulu huna yang dina jajak lain anak dengan namun anak ke rumah tangga dirawatan geus tetangga ge amrengkeun ka imah urang kagok ripuh lah ngejo je 8 gantang 5 menit ge urang totos ping bobok-bobokna itu jago mun bisa ngarenghap obat poe gitu eta nyah dulang teh mangga coba da dianggo agama mangga itu ka urangna bakal senang da agama mah yang sarakeun hayang wah sesak napas ingung jeung incu-incuna sok lah renghapna ge beda enak kana angen boga incu genep teh hese ngarenghap esek nya nek jajan ge urang duak dieu ayeuna urang hayang aya jajan urang incu kumaha dari tadi paksakeun dibelikeun kesed da diuapkeun ge teh gara-gara ngarawatan incuk so hayang sesek napas rawatan boga minantu 3 masuk gelekan nah ranya ieu di dileuan teh gitu cek aloh pangna ku aing ditepungkeun jodoh geus siapa ya lega di dileuan nya dia merengkeun kitu mah itu nya nini na akina datang di sawah cara peder incu bobrak di tengah imah diidap tak incu sieun ku minantu diantap priut kana sirah ngagoler amek teh bekas terus udah gitu sok pilih-pilih ku agama hayang heheotannya etikan ngejo bolokotokeun gitu hayang sesek napas ingu itu nah cek aya nulukeun make ngarawatan incu tatangga ongko alah eta jelema hayang penuh umur gitu ulah ora ieu mah cek agama we bisi pa ustad teu wanian ngabejakeun pada jeung tatangga anak kual dieu mah dibukar baker demi ketentreman hirup gitu ade neng aden pangna urang rumah tangga teh ningali kana perkara anu pokok ti Allah Ta'ala seueur anu teu kiat mamanawian ngalap barokah tina rumah tangga urang tiasa kagentosan anu teu kiat urangna nu tadi tapi wayahna da rumah tangga mah ibadah aya aturanana hiji di mana bade rumah tangga teh disunatkeun narosan heula kanggo pamengket mah eta teh sanes ieu hukum teh narosan teh nya kanggo pamengket sunat narosan heula lain adat narosan teh
mana abdi ngawartosan di mana narosan apa meget nya di mana bade narosan istri hati-hati ulah mamawa batur cukup duaan tiluan oge eta geus kalobaan teuing ieu mah nanyaan tilu mobil eta teu ngaji teh nu ngaji mah moal ngadaekeun duaan we naon sababna pamaget ngagaduhan hak itibar hartosna itibar teh boga hak milih istri ngagaduhan hak narima jeung nolak jadi lamun awewe nolak kedatangan lalaki teu doraka emang hakna da we ge boga tetenyoan kira-kira petot tolak da rumah tangga teu beunang jajaran reret lah jadi lamun awewe nolak teu doraka emang hakna jadi awewe boga hak nolak jeung boga hak narima matak lamun nanyaan misalnya abring-abringan heug ditolak ngerakeun anak opat mobil tapi lamun duaan nanyaanana heug ditolak tinggal mere udud sabatang ulah dibeja-beja saya nyaing ditolak jadi aman gitu urangan neangan aman gitu heureuy ayeuna mah teuing kumaha maksudna barudak ayeuna mah mungeun ai jiga waranian tapi mendana eueuhan lamun nanyaan duaan geus moal ngomong we itu komo bapakna kumisna gede mah itu gok ya budaknya ulin ke budak urang direret ke bapakna teh geus teu itu teu kieu teh ai jiga waranian sunat teh lalaki cing sadar awewe nya kitu kene waspada permana tinggal lamun aya pamaget sumping ka urang ka istri maksudna narosan sing jeli itu karena rumah tangga lain lalakon sapoe dua poe hiji tingali lalakina kasep henteu acenah goreng tolak sabab lamun goreng era ulan ulina oge bakal urat eret nah ai lalaki batur kieu ai lalaki urang kieu eta bakal piponokeun teangan nupang kasepna jadi dina ulin oge henteu ngerakeun teuing itu ningang di mama anu petot mah gejet ai teh dituluykeun leumpang kumaha ai dituluykeun nu aing mah kieu teu ban nya itu kadua kasep-kasepna mah eueuh duitan tolak pisan caraeun kitu teh ulah padu daek wae tempo seuhna mah pan urang kusut kitu teu naon lalaki lamun ditolak ku awewe kudu alhamdulillah sabeta kanyah Allah lain gering tolak ku ieu alhamdulillah nuhun Gusti parantos mikanyaah ka abdi naon nyaahna pangna kitu ge Allah mere kesempatan keur nanya deui awewe nu sejen sabab lamun nanya ka dieu langsung ditarima geus moal menyat deui bingung kan sejen mentong hari kitu mah tolak ku ieu nanyaan deui ka belah dieu gitu tolak ku ieu nanyaan deui ka belah jadi ider-ideran kudratul abdi kasbun kewajiban jelema berusaha ider we saer teh eta sabaraha hiji ya nu aya budak awewe nah nek gres nah second papai kabeh gitu teu payu kudu gres second gitu teh rada murah meureun meuesan second mah gitu urang nyangan rada ringan-ringan we saer teh eueuh nu narima nolak kabeh eta ge kanya Allah cina ngider ka RT 2 gitu terus RT 2 papai tolak RT 2 papai saer we itu beak saer we sakadus beak sakadus sadesa itu beak sadesa nolak kabeh sakecamatan dalaga ya alam dunya panjang baru udah gitu dunia ini enggak sedaun kelor berarti orang cina ngider beak desa kecamatan, beak kecamatan kabupaten, beak kabupaten provinsi, piraku teu paeh ider-ideran. Seprovinsi paeh manten eueuh nu narima eta ge kanyah Allah. Kitu lamun ngaji tauhid. Geuning kanyah Allah. Ceuk Allah sia moal becus lamun rumah tangga di alam dunya engke sia rumah tanggana di sawarga. Itu. Di sawarga mah hiji awena aralus. Berarti duit gitu mah watak sih kalau sih daripada ngap-ngapan di dunia mah engke di sawarga 40 sekali kawin nyerahkeun di ka sawarga lamun bawa pajikan hiji mending balik di ka dieu wae opa di dieu ge itu
Dah, lamun mengkaji mah gitu, lamun ditolak di alam dunia berarti kanya Allah daripada sangsara di alam dunia enggak disawarga. Itu teu kudu nyieun imah, teu kudu meuli mobil. Itu asal hayang ya boga mobil, nyaho disuhun mobil teh opat. Itu teu kudu ngadadak ka dealer. Wah, rarujit. Gitu, awena ralus deh. Itu mal aya we potongan kieu di sawarga apkir. Untuk diborok modal keraria ke warga itu entah ya nuki nya calana nawai atau nempok nawai mata katur lengan itu calana nawai dari mah nya ada ningali nak setrul kiamat amun calana widadari digantungkan di lawang langit jelema salam dunia moal aya nu lempang tungkul kabeh ke tangah nu ngojek nu macul ke terangah itu supir angkot tangah ke nolol nu penting dari calana eta gitu ya cobi lancingan ibu isukan poekeun itu di jalan ya itu macet mobil 50 meter itu ngebul hangit itu mata cek alo antong sian yang anu hangit gitu mending di sawarga we harum itu apa widadari mah lamun widadari awal sawarga turun ke alam dunia mau aya lalaki hirup gelis-gelisna widadari nual panggih jeung lalaki wah geus langsung mulapes heuras tak kitu mata widadari mah teh ka dieu moal aya lalaki hirup heuras kabeh kitu apaan mau panggih jeung urang kalah bolotot kalah jag-jag aya ngabrik geuleheun teh amun lalaki sok ngabubrik awet teh geuleheun teh kitu da teh geuleheun mah mudag ya kitu ade. Dah iya. Tapi kadang-kadang jarang no kakaji istri ditolak misalnya aku kabogohna gering ngeungkeung cedek dahar-daharacan jelema teh nyaho kanya Allah itu mata mungun ka lalaki eta teh bakal aya gentina Allah mah pan kitu nya jol ke gentina jelema huy sungkul nu penting aya gentina intinya kita terima jeung teu apa nak urang gitu mah aceuna emung ieu mah tolak deui itu terus we silih tolak datang di pika kiamat melga pamajikan itu cek alo engke wes ya di ditu ngejejek itu remuk jelema teh hayang ayeuna wae aya dari teh diajaran kusut itu tempo dadaharan wae gungkeng awe sibuk masak ti isuk teh tempo am ngahuap teh cingkarelet am lalaki nahar situ becus ngejo teh kieu cek urang atuh keur tinggal ngakan teu kudu ngajak pasea ajeuna atah keneh sepankeun deui ku sorangan awe mah tingisikan keneh eta eueuh anu kitu da nya jelema lalaki merenteh cibeungat acan langsung dahar jeung angeun nya heuh pait ku uyah beuh dahdir ngangun cek kieu ting pait ku uyah cek urang atuh tamahan cai dah hayang pasea naon we itu lalaki gitu kau menang 10.000 dibikeun ngigir we namanya tah lalaki kurang eling mah sakitu cuman kiwari can 10.000 mah ikan naon ku aing digesek semua jadi emas gitu taekeun ku lalaki 50.000 tah ieu mah cenah nyi 50.000 buras atau budak PAUD oke aing nu ngurusna terus nepi ka meunang 1 juta ge salah keneh wae teh aya ketentreman rumah tangga teh ibadah-ibadah mana jurusanana aja makarungkeng gitu nah iya mata kahiji di mana bade rumah tanggi terutama pamegat kahiji disunatkeun narosan heula hukumna sunat sanes adat ya itu ulah dianggap adat itu pamali kedua disunatkeun seserahan tadi penginten enjingnya itu kade eta ulah dianggap adat kumargi urang mah cenah parantos adat bade nikahkeun teh kudu aya sesarta eta teh doraka teh nyieun hukum di jero hukum sakali sunat ya sunat tong di bawah hukum sejen itu kedua ulah ngabasakeun serah terima salah serah terima mah ayeuna dina akad eta mah seserahan kebodohan lamun abring-abringan calon pengantin lalaki heug di dieuna ditarima da encan kawinna ge encan sah matak eta lain serah terima seserahan hukumna sunat
lamun wani-wani ngabasakeun adat bakal tungtut jaga di akhirat. Itulah orang kan bakal rusak pengantin. Eta hukumna seserahan. Katiluna inti persoalan di mana nikah teh dina akad itu saibul bait di dieu kade lamun hoyong sampurna rumah tangga anu jadi anak nu boga anak awewe wayahna di mana nikahkeun teh walina teu meunang ngawakilkeun kudu ku bapakna sabab ceuk Allah antu adul amanah itu anak teh dipihapkeun teh ka bapakna lain ka pangulu teu aya hukum pangulu wajib ngawinkeun teu aya dalin anak pangulu itu pangulu mah amil eta mah tugas pemerintah administrasi keur ngamankeun bisi jadi fitnah anak kurang itu diamankeun dibantuan ku pemerintah matak cirina surat akhirat eueuh surat kawin itu lamun di akhirat ditanya surat kawin karunya karuhun urang kabeh ke surat kawinna tinggalin dikebotan atuh di ditu meureunana urusan ieu mah keur ngamankeun di alam dunya ngajaga fitnah tetangga bisi majarkeun anak urang ngahiji jeung lalaki jeung awewe bisi disangkana anu lain-lain matak dibantuan ku pemerintah nu kitu ngaranna administrasi hukum negara teu aya hak ngawinkeun nu wajib ngawinkeun mah bapakna cek alona ge antu adul amanah anak teh dititipkeun ka bapakna tanggung jawab terakhir bapak ka anak ngawalian gitu kitu ga hirup keneh katang bapana nyai geus maot mah nyantong adadak di kali sina ngawalian heula itu bising batuk engke diomongkeun itu ku bapakna lamun ngajawab bapakna cenah di mah tiasa keur zaman kiwari Allah moal ngahampura ka bapak anu nyebutkeun teu bisa ngawalian moal dihampura naon saatna kiai ustad ajengan geus tubuh hitunganana lain teu bisa teh mah teu nanyakeun we kitu pirang ngawalian da tulisanna ge moal 8 lamar pira 2 kecap antah tuka wajawaz tuka pira sakitu lamun niat tanggung jawab ngapalkeun ge moal sapopoe pira antah tukang aja tuka pira sakitu naon si susana ngatak lamun menyebutkeun teu tiasa Allah moal ngahampura loba guru ayeuna mah batak naon mun nanyakeun batak pangulu oge anu ngalalar ti ayeuna mah lamun diwakilan sina ngawalian nya sina nikahkeun karadaekeun kajen dituntun bapakna eta leuwih alus dituntun daripada ngawakilkeun ciri tanggung jawab eta ngakadan teh mending dituntun bapakna jelas eta nu tanggung jawab di mana ngakadan kalimatna eta dina kitabna antah tuka wajawaz tuka jadi kalimat panggeulana antah lamun ku bahasa urang bapakna ngawinkeun anak bahasa urangna nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun ulah bapak nikahkeun anjeun paburisat eta kalimatna antah heula baru tu teh domir wali mata kata wali paneuri nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun eta kalimatna lamun bapak nikahkeun anjeun eta paburisat sarua jeung melak cau akarna ti luhur lamun ditanya melak cau teh nangcung ya nangcungan akarna di luhur teu ngarep-ngarep buahan nu alus akarna jahanap nangcungna mulus itu kagede-gede buahan sirungan-sirungan mah pasti sabab akarna itu matak sanajan ngadua sakinah mawadah warahmah moal nyambung muga-muga abdi melakeun tangkal cau sing jaunan itu sing buahan buahan kumaha itu tak ieu matak anu sae eta nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun nami pangantenna terserah kumaha namina ya da abdi mah teu apal itu lamun nikahkeun beureun barokah ngaran teh panganten teh itu soal mas kawin tergantung kumaha kesepakatanana sanajan cek agama amun istri ditaros neng hoyong sabaraha mas kawin istri dimenangkeun lain kudu menang calon panganten istri menta mas kawin sagede-gedena calangap itu cek agama mah
Jadi lamun ditanya mas kawin teh sahuaina we lah. Neng hoyong sabaraha mas kawin, abdi mah hoyong kang kalung 3 kintal. Henteu doraka. Lamun awe minta mas kawin 3 kintal, ciri awe ngaji. Itu lamun abdi mah sadi pasian kamalangkem teh we. Teu ngaji. Naon sabda teu nempo ka hareup. Lalakon rumah tangga teh lalakon panjang lain sapoe 2 poe. Itu moal nyahun panganten mah kumaha situasi jelema rumah tangga kabeh dienakeun. Lalaki mah cicing-cicing ke kana nipu mah dia teh pinter. Itu sok rarasakeun lalaki mah. Amun awewe dibere mas kawin 5 gram we kongkorong. Buringas teh laki sok nempokeun kongkorong eta we. Tempo ngagemuk we. Jawa. Kajar kita nambut hila aja. Ke panen digantian. Salamat tapi kayana ke kongkorong jajan. Itu lamun ditanyakeun dia ka aja kumaha cenah Mas kawin atuh sabar we nepi ka paeh sabar keneh we matak tahliana ge dalil wa ila ruwaji sabar teu geus buka hutang bakal ditungtun we ka akhirat matak lamun awe ngarti mah nyuhunkeunana 3 kintal papada ditamut ka ngomeser gemuk oke dicokot 1 kilo mah jadi loba keneh gitu. Mas kawin 5 gram ditamut mah tuh ngageleunceung tinggal beheungna gitu mata cek agama sagede-gedena calangap itu kaduana ningali dina sulam wala yahruju min baitihi ila biidnihi istri nu tos ngagaduhan caroge ti mimiti diakadan geus teu meunang kaburuan deui lamun dicarek ka jelema hirup tapi ku mas kawin aman beres diakadan pakekeun we kongkorong 3 kintal moal ka mana sok masih kudu gande moal ayangeun ka pasar moal mau burung di dinya nepi ka paeh oge jeung mas kawin awe ulah ider-ideran mas kawin 3 gramnya ngapung eta salah mas kawin gitu da ieu mah geus kawin ge wayahna wes gram oge aku nyetengan ka lalakina kade lamun awe mus-mus kelemet leungit-leungit eta kahampang anting mas kawin gitu we ulah nyalahkeun awewe lamun ider-ideran teh keur mah mas kawinan 3 gram ditamut ongkoh wah geus moal balik di ka imah jauh teh mah ulina kacau itu tapi yakin abdi lah lamun dipasian 3 kintal mah moal ka mana sanajan teu dicarek oge gitu pake kunci ke dina beheungna geus masing urang nyaba ka Mekah ge ngadaguan balik moal bijil ti dinya nyungsep eta mah pilih-pilih we teh nya matak tong atoh teuing lamun dibere mas kawin obat 5 gram teh moal bisa nahan hirup moal itu sanajan cuk ustad dina pengajian kade ibu nu terus gaduh caroge mah ulah liar dah kabur kabeh ge itu majikan usahanya panghulana ulin mas kawin tibang tejes gitu madang keman numpang letik nate 3 kintal kilang barak nyuhunkeun anu 4 ton mah pecet sugan huluna ku mas kawin ya mah atuh we dibere 2 gram ya diomongin yo gitu sakali namut pake meuli udud mah jejeg gantian deui mah eta anak kita aya di mana istri ditarosnya mas kawin dimenangkeun awe menta mas kawin sagede-gedena calangap itu eta kawan teh bade akadan teh neng hoyong sabaraha mas kawinna abdi mah nyuhunkeun 3 kintal we langsung lagi ge tong tulusan mah eungap aing balik we tinggal kitu nya dibere 2 gram ditamut 3 kintal kalah tetulus dibawa bener teh hese jelema teh dibagi gitu kayak jadi di mana ngakadan teh bahasa walina payunkeun kata nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun ulah bapak nikahkeun anjeun eta paburisat eta engke nu bakal riweuh anak dina rumah tanggana lamun anak awit-awitan rumah tangga nu salah lain anak dialakur ieu ngamimitian melakna ngakadanana kacau itu jawaban panganten lalaki qabil tu nikah halan jadi pangheulana katana qabila
Qabil tu nikah halan, qabila tu teh panganten. Jadi lamun ku bahasa urang payunkeun jawaban panganten lalaki tarima abdi nikah. Ulah abdi tarima nikah itu geus paburisat wae. Nek kumaha runtut rautna rumah tangga geus acak-acakan tim mimitina keneh. Itu madak abdi sok ngawartosan lamun diayakeun pengajian dina akad pernikahan wayahna kudu memeh di akadan baya nyiar ilmu heula isuk tinggal make. Itu ulah geus ngakadan teh paburisat jeung hukum teh bingung balikan deui kawin nyarakeun dituluykeun sidik salah gitu. Untung ieu mah syukuran nya itu syukuran teh atoh atoh nek bubrik anak buburak yang atoh lah nya dengan paneungeun gede itu. Nah lamun rumah tanggana kitu keur ka budak. Jadi waleran panganten pamegat payunkeun kata tarima abdi nikah. Sabab ye kata tarima teh doa maksudna supaya diterima ku Allah akadna. Da hukumna ge kagungan Allah. Ieu mah kitu jawaban panganten laki teh abdi tarima nikah. Lamun panganten narima kawin terus nu kawinna saha? Geus lieur di dinya keneh ge teh mah tong aneh lamun rumah tangga teh lieur ka itu teh. Itu dililieur ti mimitiana keneh. Matak cek bahasa kolot melak cengek moal buahan bawang, melak cengek moal buah tomat, mun melak cengek ka dituna salah diakadan amur asuh teh ka ituna. Itu loba duit teu bisa hees yeun aya nu maling. Eueuh duit teu bisa hees, teu bisa dadaharan. Itu eta salah melak tadina. Itu kakarek sabulan mah lo hayang ting boga anak magenah yang bener rumah tangga derma boga anak iya gitu coba bapakna seukur nulungkeun aing geus nuripuh mah coba bapakna pan aing neangan duitna sia mah piranya nya budak geus eueuh pi beneran we eta salah melak tadina sok raraoskeun nya mah melakna kacau we ka ituna ge itu nya da aya mah geus kaliwat nya jadi kagok kacau we ayeuna mah lah geus kusut mah dilelempeng ge kalah pararegat itu ayeuna mah urang lajengkeun dina kekacauan lah kumaha menerkeun ieu daftar deui ka pangulu sidieun pangulu ge geus na lajengkeun we eta nu aya kagok bisa balik. Nah, ini mah perlu dipapak-papak gitu. Kumaha dengdek di bekalna keneh. Tah eta. Jadi waleran panganten pamegat tarima abdi nikah eta nu pas kana hukum. Kadua di dinya teh aya saksi aya nu nyaksian. Beda saksi jeung nu nyaksian beda. Ari anu nyaksian mah hukumna nu lalajo kueuh pabulat-pabulit jeung akhirat. Tapi lamun saksi hati-hati kudu tanggung jawab bener jeung teu benerna akad pernikahan. Matak lamun ngadanal saksi entong dapun aya huluan. Cok aya nih kawinkeun teh ka akina gini. Ki cenah kalarasane aki mumpung hirup keneh ayeuna incu rek kawin nyonyoonkeun disaksian. Atoh aki-akina teh becusna naon ge. Bos cenah mumpung aya keneh cenah aing. Dari nyaksian ditanya teh ku walina kumaha cenah kisah teh akad nikah teh asah teh nyahoeun dah nurung kana kurang gitu ulah laporan padu aya huluhan teh mah belum disahkeun wae kumaha teh apa mata lamun urang ditunjuk Pak wayahna we kedah jantan saksi ukur apa teh kana ilmu akad pernikahan lamun teu apal ngacung teh mongkeun kajujuran hatur nuhun kana pangangken tapi persoalan ieu mah abdi hukumna teu acan pas teu acan terang mangga we kanu sanes eta jujur ngaranna daripada nyilakakeun batur itu ieu mah teh nyahonanan geus siap tempo ditanya teh ya sah sah merengkel eta ulah laporan tah jadi urang teu kudu ngadoa sakinah mawaddah warahmah ieu Allah geus arah kana sakinah mawaddah warahmah itu sanajan cok melak tomat ngajrit handem-handem muga-muga sing buahan cengek wah buruk jeung tanggal-tanggalna ge nya ngawinkeun awut-awutan muga-muga sing sakinah mawaddah warahmah ka mana jurusanana jadi geus busak basik ti dieuna keneh
itu matak urang mah nya urang neraskeun busak basik bae rupina urang teh abdi cekap sakitu hapunten anu kasuhun anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala panganten anu enggal nya mudah-mudahan sing harirup pokona mah eta nya itu sing harirup sing cara ada masing sakinah mawaddah warahmah itu hirup mudah-mudahan masing harirup ya eta moal ngadoakeun loba rezekina moal naosana bising kedua sanajan urang teh jeritan muga-muga sing seueuring cina sih wah buru dileukeun heulanan lamun loba kadaek kaweda jeung lalakina mudah-mudahan ladang kadaekna sing dibarengan jeung rezekina jelema kedua didoakeun mudah-mudahan si seueuring kina jelema daekana kalah beak kumaha jelema kedua gitu batek kalau jelema kedua mah mudah-mudahan sing tibrah es cak kitu lah tong sina nya muga-muga sing panjang jodona aya mungeun gitu tak karep teh mah aya panjang sing panjang tong sing sasayonganan deui kumaha nu bogana we aya hirup sing hirup akhirnya ada ipai mah loba nemungeun nya itu matak nu mungeun mah loba gampang hos-hose eta loba ting nu mung gitu rupina urang teh abdi sakitu sakali deui hapunten nu kasuhun naon rupi urayan abdi nu sae mah nya sing mangfaat barokah we khususna panganten oge saibul bed ramana ibuna ulah dituntut insyaallah moal alif geus uih tadi ditarusan itu jadi ayeuna mah antun mulus rahayu berkah selamatna runtut raut sayunan gartol ibadah kanu daek menek mung eureun lah itu da keke mau burung dikulub teu kudu susah-susah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka ka mana